Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Bagai taman tak berbunga. Tak kahirupan urang ge kieu. Hidup tanpa uang. Leuleus. Leuleus guys. Pokona mah hirup mah kudu loba duit cenah. Loba duit di mana cenah. Bah, apan urang teh kudu daek berusaha. Kudu daek berusaha. Kudu daek berusaha abah ge ieu teh. Hayang berusaha, hayang loba duit. Lain teu bersyukur kana pekerjaan urang nya pekerjaan abah. Abah ge pan ieu teh. Sabenerna abah teh teh seorang bengkel, bengkel tulen. Pekerjaan teh abah mah pan di imah nyieunnan motor, ngarakit motor, nyieunnan trail, nah ka bengkel naon wae we abah mah dikerjakeun teh. Nyeteran teh, nyetel jari-jari, turun mesin, ganti oli, namal, oh, pokona mah nyieunnan tangki, nyieunnan knalpot. Lain ngagul-ngagul awak sorangan. Jadi urang mah selalu daek belajar abah mah pan. Kenapa cenah abah sekarang ada di dunia perkontenan? Tah urang teh hobi pan, hobi ningali dulur-dulur ngaranna gini jadi konten kreator mah cenah. Jadi segala aya pemandangan teh dijieun konten cenah. Oh, pan dijieun konten mah pan urang teh. Jadi hayang nambah wawasan ya intina mah. Jadi hanas jeung menarik jeung henteu mah meureun teh kumaha video urang boga gaji atuh jeung meureunna eta teh kumaha video urangna. Jadi urang mah ulah tergantung heula ka dinya, urang mah hiburan heula we sakitu, hiburan heula kawas abah ieu teh. Pan hiburan ongkoh. Jadi kudu daek hiburan ongkoh. Carana hiburan kumaha kieu teh kawas abah hiburan ongkoh pan pekerjaan aing geus dijieun hobi mah alhamdulillah bisa menguntungkan segala rupana ge guys. Ah kitu.